iya masih kena cicing di kebon nih kan. Keur babat kebon meh merenah. Iya, urang teh emang di HP, sigana nu murah di jalan ieu teh. Alah sia euy, karunya teuing. Terus kumaha? Urang teh rek minta anter ka didinya rek neangan alamat nu boga HP ieu. Alhamdulillah boga CST bager, soleh. Rek dianterkeun eta? Lain, urang butuh chargerna. Oh, kitu. Dit, karunyanya si Mang Anom can menang wae jodoh euy. Keun we atuh dung, da jodoh mah saya nu ngatur ieu. Berarti lamun can menang wae jodoh bisa diatur atuh. Bang. Cik, mangapun. Urang, Jang. Ya. Naon Resep gitu? gambar teu? Ah, jika ka budak wae di dinya marul. Jawab heula resep teu? Nah, kunaon gitu? Lamun resep kudu bisa ngabedakeun warna. Nah, kumaha? Tah, ieu teh biru muda, Heeh. ieu biru tua. Cik ari cek Arul, biru muda jeung biru tua beda sabaraha umurna? Kunaon sih kanu bingung gitu? Mang, kuring teh bingung, Mang, kepikiran wae, Mang. Kuring sok deg-degan mun mau jajan pemajikan teh, Mang. Nah, jeung make jeung deg-degan. Da minta jajanna sok tara kira-kira atuh, Mang. Naon masalahna? Sinta kabayar, Bang. Mang Anom, Heuit, urang rek nyarita. Naon? Saking jago naki urang, eta hitut ngobelegbeg nepi ka poek. Edan. Can sapira keneh aki urang dikadek ngageuleng hidung tegetihan. Jangan sapira keneh. Apa teh kamari angin ribut? Apa? Saha nu misalkeun? Saha cik? Aki urang, Mang. Can sapira keneh aki urang ya. Ragrak di tebing misalah leungeunna hungkul. Hebat euy. Aki aing. Cik, tela ari awakna kumaha bubuk? dung kade dung. Kunaon dit, cing pangmelikeun sampo ka warung, geus 2 poe urang teu kuramas. Bung sok lieur urang mah. Nah, make jeung lieur, pira ka warung meuli sampo hungkul. Apanan dina sampo teh sok aya bacaan. Sobek di sini, mah nya urang kudu kuramas di warung. Bang. Bro, nah suku didinya loba bulu kieu. Ieu teh nandakeun lalaki maco, Dit. Wih, tinggal leungeun maneh oge tuh, baru luan kieu. Sarua. Ieu teh nandakeun lalaki sajati, Dit. Pomo jenggot jeung kumis. Loba kitu. Can sabaraha, Dit. Lamun didinya hayang ningali leuweungna mah leuwih rimbun, Dit. Maramong naon sia? Bang. Mang Anom, Dong, kunaon dong? aya beja mah budak Pak RW kawin sirih. Nya apal? Kunaon kitu dong? Ari sirihna digodog heula atau didahar langsung? Mang, lamun orang bogoh ka awewe nu leuwih kolot ti urang teu naon gitu, Mang. Teu naon, Dit. Masalah cinta mah teu ningali umur sabaraha. Nya bener sih. Ari bogoh ka saha? Ka indung Mang Wawan. Kunaon ari mana beceurik? Mangapun murag Murag ti mana? tina tangga kalapa. Alah sia karunya kumaha tuh mau becil Kak? Kuna naon? Nah, tuh mana beceurik sagala? Digetok Getok kunaon? ku Mang Apun Sepeda? yang cerikeun. Dung, Oi. urang tata rucingan Hayu. Ya, tebak Oh, Ari nu ngalongok botak keluar kumisan naon? kela naonnya? Kacang bulu, Lain sardung mahnya kacang bulu. taluk Bapak maneh udung. Bro, Hei, kumaha nya meh hayang gancang beunghar ieu teh carana? cabari atuh Dit. Kuci kumaha? Kieu ya.
ente udang tengah peting jam 12 gerak. Terus kumaha? Tuluy sadiakeun korek, lilin jeung cai kembang. Tuluy kumaha deui? Tuluy di dinya ngurilingan kade lilina parem. Kita ngepet manehna. Dit, urang rek curhat dit. Sok curhat naon, Rul? Kieu ye, urang ayeuna teh geus tara ulin yang barudak. Nah, aku naon? Ngomong nama era maturan urang teh sok dipandang sebelah mata dit. Pedah ku naon? Keur baheula urang keur ulin jeung ngumpul jeung barudak, pedah urang busiat. Sardung, kunaon? Are mana sih nu bingung kieu? Lieur euy, mikiran mantan isu kawin. Make jeung di pikiran sagala ari maneh. Pang-pang nama diondang. Kari datang we atuh. Atuh kudu sasalaman. Ya sasalaman. Bari sambeurkeun panganten lakina mari maneh ngaharewos. Dia mah suka ajul gedang. Fix isukan oge manehna ngahulang. Dung, Naon, Mang? Keur masa pandemi kieu teh sok araraneh wae sia. Dititah kumbah leungeun we tuluy ya aing mah. Nah, make jeung aneh aing Mang. Pugukan mah higienis, meh bebas di corona. Nya aneh we aing mah titah ku kumbah leungeun aing dititah darnahan teu. Si Sardung naon? Ari mah dung kotor eta teh dung. Ieu keur pengalaman. Pengalaman naon ari maneh? Kumaha rasana tincakan we ku jelema? Aya beja mah. Budak Pak RW kawin siri. Apal? Kunaon kitu? Keun we atuh dung lah. Ngajaga mah saya nu ngatur ieu. Berarti amun sewa menang jodoh. Dit, urang nu curhat. Sok curhat naon sok. Urang teh ku barudak. Nah, Urang kenceng. masalah nama diondang. Kari datang we atuh. Poho goblok. Podeuy goblok. Oh, naon dit? Gitu bener.